terakhir nyata toko pakai tolong ya apa terakhir bawa kasa di bulan Safar semua biasa diurang masuk ayat kena acara nyata sholat damul bala sholat yang ditolak balahi terutama balahi anu diturunkan ku Gusti Allah dina poe rebo terakhir bulan Safar ya umum nama urang nyuhunkeun ditolak dina balahi teh dina sagala balahi balahi lahir balahi batin balahi dunya balahi akhiratnya dina keterangan disebutkeun la yaruddul qada'a illa du'a'u wal aya nu bisa nolak kana papasten ti Gusti Allah termasuk balahi teh illa doa kecuali bisa nolak teh doanya doa ya jadi dua rupa hiji doa dua ikhtiar hiji ikhtiar dua doa ikhtiar ukul teu make doa sarua jeung babah apa ketika kau ukul ikhtiar ukul nanti pakai doa ukul itu pakai ikhtiar atau gak jadi aliran kebatinan teh toh serba kersani ukul mudah-mudahan atau hari mudah-mudahan ukul itu pakai ikhtiar mah ruang gedana yang ibarat melaksukan dina kebon lamun cebor wae mudah-mudahan kecebol teh buahna teh meureun kan doa ukul teu pake naon ikhtiar jadi dua rupa doa naon deui ikhtiar kudu pake naon kudu pake doa tah tolak malah teh kitu oke sadarea minum adenge gus populer keterangan namanya nyata as-shadaqatu tanfa'ul bala salah satunya kegunaan sedekah teh adalah nolakna balahi dika di mana jelema dina tulisanana geus kudu meunang balahi ya tapi kulantaran manehna ngalakukeun naon sedekah anu akhirna teh teu tulus eta balahi teh dina kita irsyadul ibad diterangkeun nyeun kisah ge disampaikeun nyata di zaman Kanjeng Nabi Isa alaihi salam caritana aya jelema tukang nyeuseum hari nyeuseum di lungan hari pek manehna panggirangna atau kulantaran nyeuseum panggirangna kotor cai sabun teh ka mana ka hilir atau urang hilir teh naon motor naon sababna itu nyeuseum digirang atuh da motoran batur ka hilir sakali dua kali tilu kali tuluy diingetan tuluy diprotes teu ngagunggu wae akhirna dilaporkeun ka Kanjeng Nabi Isa alaihi salam kepada ngabedegong wae padahal sebetulnya abdi kan ieu asa terganggu ieu kahilir nyakeun atuh sakali dua kali tilu kali diingetan karena bandel wae akhirna Kanjeng Nabi Isa alaihi salam ngadoakeun Gusti Allah taala nyata Gusti turunan tabalahi eta ya caritana nyawe malaikat Jibril ngutus orai sina macok eta naon teh jelema anu tukang naon teh Yesus ngaganggu batu kitu eta carita sunting timalan ye dek dilaksanakeun sapoe dua poe di arep-arepna eta anu nyesi teh masih kene
unggal poe Yesus dikira. Kanjeng Nabi Isa alaihi salam penasaran tuluy ditaros panjenengan kekesilah hai kesilah sok gawe naon aya teh ini Yesus antara naon Nabi mau unggal ini Yesus masuk roti di mana di jalan ayam para main tukar miskin ku abdi masihkeun kitu ya memang gawe teh doa Kanjeng Nabi Isa alaihi salam bahwa ieu menjadi sabab cancang buka dengan kemolan anjeun kita orang seusehan aya dibuka penyaannya aya orang dina tapi aneh ada si orang teh geus diborongsokan si sumutna teh tuluy ku Kanjeng Nabi Isa dibarios sia orang kunaon maneh teu ngalaksanakeun kan geus ditugaskeun kudu mancok teu aya ngaganggu abdi teh sanes teu ngalaksanakeun tugas orang ngan begitu bade kecok borongsok kana sumut api abdi teh ulang ileung si orang menjadi borongsok teh sedekah roti sedekah roti teh jadi naon jadi tolak balai itu mata as-sadaqatu tanfa'u bala sedekah teh adalah jadi sebab nolak baik di mana urang gitu mun teh kerja arah tetulus datang penyakit sedekah di mana urang keur geuring tinggal ngomong jadi geuring ubar aber nanti hiji ayam ubar aber ku secara lahiriah ikhtiar nanti ke dokter gitu ke mantri kedua dianjurkan dina agama urang bahwa di mana geuring teh kudu daek ubar aber nanti ku sedekah wajib dina ubaran nasko mangkum penyakit alajeun kabeh bisadaqati kunaon ku sedekah jadi mana memberi kudu daek nyembuhan saha siapa sedekah karena kerja gitu itu adalah salah satu kegunaan sedekah maka kau yang gitu semua biasa dina poe bau kasar teh kumajang kasarana ya ahli pengajian oge bisa aya ahli wadi balaya tatana dina poe bau waktuna ngurus salat lohor ka dieu waktuna ngurus salat lohor di dieu mawa cai tuluy bari mawa sedekah dan bala carana semua biasa sedekah tolak bala kudu ditaktukeun odek dibungkus mincung tumpong bebek anu erek gorengan jeung leupeutna berat anu boga kerupuk jenil anu boga kue naon kulum bui kulum sampeu apa gitu sok bungkusan masing-masing lamun erek nganal bungkusan di dieu beunang sampai mena ya di jam 10 di jam 8 sok kumpulkeun karena tartib ya ngabagikeun anak terek per kelompok silakan kelompok Cikaleumpir nyieun kelompok pementasan kelompok Bulibuana, kelompok Jati, kelompok Tajimanintin, Jareke, kelompok Ciharuman, Badaransa, silakan. Kitunya kesadaran di poe ngurus sholat naon, nanti isu-isu kebenaran hari isu-isu teh, dimana nyetar bokasan dimencur, ya. Barisan kalian hawalna anak yang hawalna inantu kamu utama kan pupus nate pas dina poe bokasan ya dari lama isu-isu insyaallah di dieu ingkang naon ingkang lohor urang hiji sararea artinya urang hiji da bisa wae
Salat nafil bala bisa sorangan di imah, bisa berkelompok di imah. Kan lamun hiji sarareha, ari hiji mah sarareha dengan urang oge nya nyaho demo ari kalah kulawa batur. Demo ari kalah kulawa batur hiji sarareha kan kuat seutik ceukeun kemarin nanti denge. Tah nu disebut istighosah teh ngadoa make loba batur. Di mana batur makin loba ya dina keterangan didawukeun di mana kumpul muslimin rumene loba tuluy ngadoa ka Gusti Allah. Eta teh aya anu didangu doana ka Gusti Allah. Itu maksud sebenarnya. Udah mesin perem moge doa sorangan atau dah udah cerita dalam perem tipe perem sorangan hari kete sumutna tas ada jengkol sepi tuh aku di rumah hari itu bakal aku loba kalau bakal tuh ngeyong maksud apa gitu kesadarannya ngeyong syiar agama Allah Ta'ala kita dina poe